ka dia. Kumaha mak? Sudah listrik parem. Alidan ngaranna. Iya maka go keur ningali Tom and Jerry. Udah mah urung atuh mah dan nepi ka bulit cenah. Tuh aya gitu mama wae ka kebon wae. Maya rek naon ka kebon? Kala buncis. Apanan kana kamari ulakna? Mama ngipi peuting buncis karolot. Si dalam batu. Petri, dengar aku. Ini aku, SpongeBob. Aku butuh bantuanmu. Halo. Bapak. Atin ka dia. Aya naon, Mak? Guru susul bapak mana di terminal. Nya susulan aya naon, Mak? Bapak mana di Carabok di terminal di Carareka. Nya kunaon, Mak? Dagang gini bi cenah dina bus. Nya pugu-pugu di atuh heureum. Watu mah nya abi ini teh mah nya. Jung. Bade ka mana? Bade ka kebon. Ih, atuh ulah ka mana-mana. Abi bade aya ke peryogian. Ayo atuh ka bumi. Nyai baru dihanap salikna. Kai, nyalak cai. Mangga direut wa. Aku dampun. Kieu, ece, abi teh bade aya peryogi, bade ngical tanah. Masih nyai mah teu gaduh tanah. Gaduh ece 10 bata. Nya nu di paling mana? Tanah pengkeren sawah binimi. Hoyong sabaraha sabatana? Wios we 500.000 sabata. Atuh 5 jutaan. Oke atuh nyalak acisna. Alhamdulillah bajang oge tanah abi. Ece, da tanah mah atos diukur ku abi teh 10 bata, teh girang teu leuwih. Kan bilih aya naon ece ulah dewas. Mangga abi wi heula. Mangga. Kumaha ieu geus budang kieu. Can ngelarisan, can menang duit, beteung lapar deui teh. Aduh, Lah, we ngamenteng gitu. tuh jan aya imah, sugana anu mere. Permisi. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada artinya. Asik. Nu mana, Cek? Oh, tajang bumi nu eta mah najis acis ngamen mah kadinya. Permisi. Permisi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Nah, we keluar. Teuing nya. Cenah aya teh aya nu keluar. Bumi eta teh sami kitu sangnya. Aya tu waras. Ini geran si Wahyu ka dieu. Nya mangga mah. Bawa pacul ka dieu, bang melak bini, ada mah beli tanah menang dieu. Ini kenaon? Dibesokan sawah. Ai sawah hingina teh nu mana? Dan ini mah tegaduhan sawah. Dia ngajual 10 bata, pamaraha atas diukur. Nah, anu diukur ku nyieuna mah penginta eta tah. Aya ngalejokeun. Aya naon ece? Itu salaki naik kana tangga kalapa, bisa naik tuh bisa turun. Alhamdulillah, dan alhamdulillah.
Da abi mah kieu wae ce, da abi mah rek balanja ke loba duit. Tuar wae tangkal kalapana meh bisaeun turun. Heuh nya teu kapikiran luar ah. Duh, kain sekolah kuriling wae nu nitah gawe. Nya pangabutung si dagoan. Tuh aya imah nya. Yang coba tanyakan sih mana epi gawean dirinya. Cek nuju naon? Iya Kang keur ngadagoan ojek. Cek tulungan lah tapi nanti geus kurang paling ngeulieur nanti gawean juga di aya gawean. Ieu teh langsung teu karunya aya ipi gawean mah ngan atuh taroskeun we heula ka Kang Agus. Padahal Kang Agus nu milarian nu di damel. Dari mana, Cek? Tah di dinya caket. Oh, nya teh mohon abi makasanya. Heeh, mangga. Alhamdulillah beres oge. Kang, beres itu sareng Kang Agus. Nuhun laras Kang, pergi naon ya? Saurna nuju butuh nu di damel. Nuhun pugu abi teh nuju peryogi. Di atas aya tujuhan teh teh sarang demen. Atuh teh ku abi Kang, malaur abi nganggur. Mangga ari sanggema atuh, ayo lang kuningnya. Nah, ieu Kang lokasina nu bade di damelan teh. Nu bade iraha Kang di damelanana? Sok bade ayeuna oge. Atuh Kang, ayeuna sareng rengna bahan-bahanna di mana? Tah pugu eta Kang, terus terang we Kang da masalah kai sareng ayeuna mah da teh ya membayakeun teh hungkul. Tah kitu ge akan teh tah hoyong mah hoyong kayuhan heula. Terus aya abi masangkeun ieu kumaha da teh kai sareng rengna? Tah hayang makan mah ngabangun teh 3 heula terus tahana kumaha Kang? Dah, ieu rengna teh. Duh mana jajan teh nya mah hidung teh teu boga duit teh. Punten. Mangga. Siap ajar butuh hayang. Sekarang bisa nyai. Hayang nu ngawartosan. Oh nya peryogi. Pas we pesan abi peryogi kanggo jajan budak. Nya sabaraha nyai? Sabaraha we ceu? Ya aya sakieu. Ya cenah nuhun. Mana hayamna? Hayang mah ka mitos malegan. Ampura Kang teh geus katukat dina pigawean aya wae teu meunang pigawean. Kembali akan dapat tahun baruan mah nyai boga jeung celengan juga ayeuna mah gratis salin uang ka pasar. Ya tuh Kang salim atuh nya. Ya mangga. Ika hayu itu tos ngadaragoan. Banyak kala akang. Ayo. Ayo atuh. Nu kitu dibawa. Nya kunaon kitu? Tuh, tumpuk. Oh no. Dasar maneh teh, pengen naik wae da belah. Aduh mah nyeri. Aduh, coy, eta budak karunya udah dikitu-kitu. Atuh darudat nyai, ai baturna teu naik wae, ari ge naik wae. Hayang budak pengen naik wae, duit amit sing sabawa-bawana. Sok, tadi aya nama geura diajar ningali emak, ngapalkeun anak kumaha, buka bukuna. Sok, ayeuna jawab ieu. 4 ditambah 8 sama dengan 12. salah, lain 12. 4 ditambah 8 sama dengan 48. Pengen maneh naik wae da pinter. Kudu nama 4 ditambah 8 teh lain 12. 4 ditambah 8 sama dengan 48. Ah, cuma liur. Punten.
Udah ngecek anak meuli tanah teh eta teh. Cek, saur si emak teh moal janten cenah meuli taneuh teh. Ya kumaha teh jadi? Ah, ieu mah kudu kamu. Eueuh duitna. Lah, kalah ngaledek. Gua galas teh teh. Udah. Nyi ka dieu. Kumaha mak? Sugan listrik parem. Abi kan meren mak. Cek mas. Iya emak kagok karena foto Tom and Jerry gitu. Tommy. Tom and Jerry. Ya, makadok. Nanti ngari Tommy. Tom and Jerry. Tom and Jerry. And Jerry. Ah. Sip. Wah, cek wah teh wah. Aduh mama he ka kebon heula we gitu nya. Ya sangat karungna. Nya erek naon ka kebon mah? Cek wah teh cieu. Pan itu erek ngalabuncis gitu mani geus leubeut gitu. Monya pan karek malakna ge kamari. Apa emak penting mimpi gitu geus leubeut. Takar kita uluh keneh, uluh. Kapas kerki keneh masih keneh ditempel. Ulu. Tadi dinya we nya mak. Uluh. Ya aya naon mak? Sekali dia. Tin, tadi tuna. Tadi tuna kelaman. Tegamana. Kamar semua. Iya, cek wah teh. Jadi cek langsung. Nya kunaon mak? Dagang gini bi cenah dina beus. Nya pugu-pugu diatuh heureum.